di mana sepeda? Nah itu murun ayo sampur tuh Di kebon. di kebun mana? Takokak, leunca orang lain layu. Leunca ieu. Takokak. Leunca. Iya, takokak. Mana bisa main leunca. Ah, terus di luar malu takokak nah. Woi, Anjir. Anjir. bahkan Jerman aing eta sia. Anjing Jerman. Di nerakanan. Itu bang takokak. Pelit Leunca. amat sih. Itu bang leunca. Cek kenal lain. Gini saya emang. Urang kabeh. Aduh bentar. Oh iya. Bang takokak deh. Ya, itu bang takokak berhan yo. Takokak leunca ieu teh. Ngaran ka Beakun ge beakun lah takokak. bang leunca tuh. Aisyah ieu plekan Jerman aing jaralaan. Nya ah ieu. Itu bang takokak Di Indonesia. ambuhan leungeun. Nang maksa emang. Samlak aing. Harus samlak li. Capek. Nang aing reun. Ngaco. Takokak aing loba deh. Leunca nu aing mah. Aing ngabeakeun makan aing. Bang leunca. Kajen asup. Kenaon? Orang kalaan leunca deh itu. Takokak loba reun. Cabe gitu, aya beureun satik mah. Dua ge dun hui, arek moal. Hui. Itu jelas. Ayo aduh. Ayo orang asup. Anteng motor eta. Mana? Tadi ya cabe. Aing nikmat amat ulin ya, teman sorangan, kopi loba, rokok loba. Cup, naon? Ih, anak monyet eta cetirah kan eta? Subuh aing. Pantesan tadi bau podol teh ieu, ai siapa? Sinyalkeun aing. Aing subuh aing datang. Bang napan sia tadi ge. Naon coba di dinya? Turun. Udah, sia jore. Sia jore bau Ya. barina ge. Aing beli ngerokok tadi. Ngarokok ae kos budak ah. Iya ah. Aing mending ngarokok tuh ngopi di handap sorangan. Pantesan bau-bau itu tadi. Meja teh ngomong ka aing tadi. Aing neuleuk gitu luhur hayang. Young Metro don't trust you, Karena anjing motor tuh guling-guling gitu deh, benar. Motor diguling-guling kumah tuh langsung nangtung sorangan. Gede nggak bisa gitu motornya. Jet darat men. Siang ngopi-ngopi sorangan aing teh diajakan. Kota kopi, ngarokok loba. Nah, si sia cuk. Oh baturan kita digina aja sorangan ya. Baturan sia kan mana sih itu teh ya? Oh wacan baliknya nanti. Ngopi ta, ngarokok loba. Astaga eta anak beurit keur naon dina eta? Ampun geus ampun. Wah ini dibuang sia. Kagak mengira kagak tadi, kagak. Pun. Kenapa? Ya, balik tadi tadi gitu. Bau balik tadi itu ya. Mangkat sekali itu. Akan si kuai. Angkat sekali itu. Ampun. Angkat buru. Akan si kuai. Delong boy. Ngopi bagian lain nama. Tadi tadi mana mang jeneng motor bisa dihidup kan? Eta teh motor teh jet darat. Ini gitu motor, alung-alung aja. Eta teh geus berjalan bara bulan kabaturan Jamal Pro. Jual mah jual. Mau dijual ieu rek kumaha ge. Duruk kajin diduruk mah. Diduruk ulah diduruk nya. Engke lamun tapi lamun kontenna manjang mah orang duruk. Bisi aya nu request kontenna kita diduruk, orang belum. Siap, pajal aing ngaduruk lah. Sih. Paek aya. Ya apa pegawaian? Oh, jangan gawe kan. Aya pegawaian. Gimana? Nyep ya. Ih, dosa. Tapi mau untung gede mah aja. Lumayan beli kota. Motor sih udah kena tuh, udah handapanya sudah ah. Oke siap. Udah kan lah. Helm Buat aja. siap. Lolila. Lu ah. Yuk. Kemana adik tuh? Aduh, tang si jet darat woi. Tuh aing motornya rusak. Ayo sakti motor jet darat ah. Mantap na lah. Mantep lah. Dari motor hirupan. Pernah tuh bisa hirup mah. Bisa lah, jet darat mah keren meren. Baik. Iya, tuh kita keren motor tuh. A few moments later.
Sebelah mana, Din? Yo, terobos apa? Terobos. Panjang kenapa pagar lagi juga? Boleh mau jalan-jalan aja. Apa nggak? Aisyah, udah kebun teh mana itu asupna? Ayo. Gelap ay. Mana tuh rotinya bisa eta? Main kita udah digini bisa doang. Ada. Santai ada. Kepong, dari Oh tadi tajong. mana pen? Lunca, anggur. Ngopi tuh. Ya, inget nyampen kopi ya. Kopi acan. Diuk. Kayaknya inget. Dah, kata kopi nak. Tong sorangan we. Hah? Sering gigi teh. Ih, waduh. Udah tuh ingin gerai rasa dong mah. Mau bisa balik sih. Nah, Cek siapa tadi embung gelasnya doang. ay siapa nih kopi neren ge? Berudah kopi aing ah. Nah, tuh buka sorangan ah. Bukakeun Ke ah. alam mana? Bukakeun ah. Gede-gede. Nah, yang sianya Kopi. aing nang meuli. Buka. Astaga. Ayo mau. Udah. Nungguin ya. Gila teh. Sabar atuh. Ngopi panas. Orang ya. sabar pantatnya lebar. Di kebon betah nah ngopi. Bang ieu naon? Nyusu. Ih, Aneh teh. sengeteh soalnya. Teh asu. Teh asu ini gitu. Cekelana tuh Udah teuing, ah. gelasna. Bahe bodoh. Bodoh. Buru atuh sia aing ngopi. Sabar. Sia. Tah, gerai minum, harinum. Astaga. Goblok! Budak kopi aing. Asieun. Jeung kunaon Aduh, sia? rikik. Sa? Bang Gusmin. Karek deuk ngopi aing teh. Capek mau break cerita tadi. Aing. Mantap ah. Ieu. Anjir, mau beli. Ka ditu ah, kata. deui. Ajan ke mani deui lah, gampang mani deui. Bodoh nu aing ah. Jeung di imah aing. Bodoh teuing ah. Ini nu bahe. Tu budak kabur deui. Penting lah, bak jore ieu. Aing ah. Si ampas lagi. Ih, udah teuing ah. Aing geus muka. Kajeun. Teu amat. Teu mah. Beli dia tuh. Nyao tapi bos. Ih, buka kebon, jual-jual lenca tuh. Ini di warung. Loncat di mana isi takokak. Pelegu ih. Tabakung. Ih. Takokak Mah ya tinggal kok tinggal ih. Aing. Aing ah. Iya pelakan di Jerman tuh. Waduh, di Jerman tadi Padu aing. pasar Di Jerman aing di Indonesia jadi. Kopi aing. Aing deh. Iya. Udah teuing kopi aing. Jamun kopi. Mun buri lan apa rebut keren. Siap! Keren. Yo aing. Cuma ini plastik aja. Ih, embung. Aing geus mukakeun. Embung. Budak si tadi ke mana ya? Mati ah. Gabut lagi ieu. Bang kopi dia. Aing cingna teh. Sumpek banget ieu, sepeno. Ya, kopi hiji bahe deui. Tas tuh masih baik. Budak tadi dulu. Kebon teh pagerna, pager beu nu lompat ka dieu. Ih, itu Kan pada pager ku aing tuh geus. Oba ujung. Nah, ini pagar geus rareon dia. nah, makanya ah. Lu kopi yang gigi. Ada. Apa? Bahe deui goblok. Balik deh. Ayo balik lah aja woi. Jalan. Oh, podol. Nomor tanang Gusmin. Kunaon? Nah. Jore teh. Di kebonnya kebon bareungit aing. Kena heureun. Ge jajanan di atas ieu. Kok hilang goblok? Anjing, kasar. Kasar, goblok! Tungguannya tuh. Aing semua kopi di pinggir sambung aing. Ini orang bawa motor. Oke. A few moments later.
A few moments later. Kemana sih Cuk payahna Cuk? Baturan saya kemana Cuk itu? Nyawa Junet termangkat memang namanya orang mah baik kampung sih kan. Main fungsinya Cuk. Bukan duit. Oh, hanya bukan duit. Bukan rokok-rokok Usaha. sana. Ih, aya awewe tuh. Apa yang halus sih kan? Pina alus tuh juga atau dicekali. Mau dijual lumayan sih kan. Biar bukan duit orang. Mantap ya. Ayo, apa jambret jam? Sambung mumpung jalan rek aja jalan rek. Lo gandeng dulu. Asia Din nongkrong temen kopi-kopi acan Asia kan iya rentang ngorain aja iya tadi apa iya Mang Gusmi ini si Ucup Sakur apa akrab bener mah wah beli kopi anjing wah dicokot tuh HP na tuh budak minta tolong tuh bibi cucu ih bibi cuma utang lah ya Pak jauh mas Orang tanya lah begini itu kan. Tanya kenapa kamu begini? Karena orang sih. Terus 10 poin. Baik kau makan 3 hari daripada mencuri. Oh, duit nanti dahar teh lapar itu. Pagawe emang kau? paling naon tadi ha Main HP. mana HP na Tadi bibi-bibina itu. Karo mana? baturan kamana di mana kan Oh, juga markas dia. Tadi ditinggalkan tempat orang. Udah saya dulu orang bikin apa ya video. Kalau dibawa ke polisi. Arek. Mau itu bager amat dibawa ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Jamal Vlog mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang udah dukung channel kami. Yang belum dukung, ulah poho di subrek. Ulah poho di subrek ke Jamal Vlog. Iya video lainnya nyontohkeun jorenya. Nu teu benar maksudnya lain nyontohkeun nu teu benar gitu. Walaupun di posisi video iya jambret anu ngajambret HP anu jadi Mang Kusmin adi sorangan jadi Mang Kusmin walaupun video iya mengandung adegan-adegan berbahaya tapi sebenarnya mah orang aya prinsip ti orang sorangan jeung emang rada menang ilmu seutik di anu leuwih saluhureun ti urang. Jadi walaupun video ieu termasuk barbar, termasuk video ieu rada ruahnya
berbahaya lah gitu jeung deui aya sagala jambret berat kata maling lah gitunya cek bahasa ka Sunda nama kasarna maling mau cek di lembur urang gitu tapi saking kitu urang nyen video kitu lainna nyontohkeun teu bener justru urang aya peribahasa lebih baik tamakan daripada harus mencuri sabab kunaon hampura merang walaupun tampang urang kieu tampang urang kieu lah gitu kieu orang mengakui sekolah henteu tapi insya Allah yang ulah lah gitu sampai orang walaupun teu dahar tilu poe teu penting gitu orang teu boga pagawean tapi kan aya rezeki mah aya nu ngatur Gusti Allah pangeran ngatur jadi walaupun video ieu kieu hapunten lainna mere contoh nu teu bener tapi ambil hikmahna wae kajen teuing urang teu dahar tilu poe tilu penting tapi ulah sampai ka maling dah gitu bahasana mah hayot ngomong dam jadi Mang Ucup tuh teh jadi Mang Kusmin jadi Murad iya Abot Adin dia nu jadi bos urang pemeran utama tah Peno teh aslinya ngaranna Pebi yang lebih banyak dikritik mungkin bisa aya kritikan deui mangga tulis wae di kolom komentar tapi ulah poho di subrek request motor di kumaha yeuh besi anu request besi rek motorna diceburkeun deui apakah rek di belum pokokna mah eta we nya hikmahna mah ambil hikmahna lain hikmahna mah maksudna ulah dicokot kajoreana doang gitu walaupun si video ieu sina berandalan lah gitu tapi ulah sampai nyokot banda batur urang masih kena boga leungeun dua suku walaupun urang paribahasana teu sakola aya kene rezeki mah diatur tuh Gusti Allah lupa subscribe jangan lupa subscribe pokokna mah eta we ieu namanya hapunten pokokna mah kanu pilih mana lain mere contoh teu bener tapi ambil hikmahna wae. Yuk, kami dari keluarga Jamarkog mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.